Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edman Mara. Sahabat di mana bayi alamatna wargi? Nu cakatan lebihna po istri pamaget noan mun sepuh. Kumandara mangsa sadayana wargi pamagi bayi serehatnya, sehat jasmanina, sehat rohanina, digambilkeun rezekina oge ditebihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar kusim kuring siang kalian wengi. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul nyaeta Ngadu Teluh karangan Giliksa bagian ke-57 wargi kanggo dinten ieu. Hanca urang katunda bagian ke-56 urang masih nyarioskeun harita parid sareng nu sanesna nuju nyarios ka si keke. Lamun nyariosna bener cenah maliko kumaha si keke teh. Malah rek dibantu ku parid saur kasaur. Kumaha jeung nai carita mangga jeung ngadangkeun etang-etang landung pang beberahmana. Nuhun jang nuhun pisan. Tapi nah moal dipaehan kitu. Kulantaran akang geus nerangkeun sajujurna. Kuring moal maehan ka akang. Jeung dising saha nu rek ngabinasa akang, kuring anu bakal ngabelaanana. Asal akang sorangan kudu satia ka kuring. Ulah wani-wani hianat teh pokona makang. Sabab bakal nyilakakeun ke diri akang pribadi. Moal jang, moal hianat. Akang moalan calinci luncat mulang. Moal udar tina tali gadang. Ti ayeuna kapayun badi ulun kumaula we ka salira ujang. Si jami hapekeun nyawa titip diri sang badan. Cik si keke bari dari anakar. Jadi kepercayaan kana dirina datang deui. Sabab maneh gede pangharepan bakal aya nunang tayungan ka dirina. Nya geus ari kitu mah cicing di dieu nya. Nuhun jang dupi salajengna kumaha? Urang nungguan nu mulang ti desa. Ada guan putusan wasatar. Nah kumaha ieu teh beresna? Ngan Kang Keke ulah milu kasiannya sarta kukuring moal dibikeun ulah nembongkeun talu ka kuring tapi kudu saolah-olah ditawan ku kuring mun teu ditanya ulah ngomong ibarat goong teu ditakol mah ulah disadanya kitu cenah ceuk parid harita ngatur siasat mangga jang mangga akang mah bade nurut we ayeuna mah ka ujang. Untung maneh keke kuduna mah poe ieu teh geus ngali kuburan euy. Keur ngaruang maneh tapi jigana mah moal tulus euy. Ceuk Mang Salam ngagonjak ka si keke. Ih mamang mah bat nyingsieunan. Ulang inget-inget paeh atuh mang lah. Naon asieun kuring mah. Jeung deui can hayang deui paeh teh hayang ngasaan heula boga pamajikan kuring ah. Cuk si keke manikeukeun kacapangan can boga pamajikan malaur parawan emang jaromlo atuh. Cik Mang Salam deui nuhun ari diangkan mamang nanging abdi mah moal akang ngalamar isin teu acan gaduh pada melan susah nganggo marabanana. Da babari parawan emang mah teu kudu makean teu kudu ngiman asal daek ke mangaritkeun. Nya naon mang? Si keke mah dibuncelik. Doma jang. Gusti, sugan teh anak jelema. Cik si keke ngabalieur. Katipu sia maneh keke. Tapi untung kene katipu sakitu mah euy. Kumaha dibabuk hulu tameureun bocok. Sanyana mah dewek teh alat teuleungeun ieu teh euy. Aduh, di kamari kene hayang nyabok teh ka maneh teh. Itu Cekardi pipilueun nyarita. Ulah jang, ulah hayang nyabok ka akang sedih akang mah. Ceuk si keke ngusapan pipina hatina lenyapan. Manehna sadar yen manehna teh ku urang Cikau mah geus dianggap runtah. Sarta dianggap jelema eueuh harga cenah. Dume ngahiji jeung haji barkum haji palsu teh anu jahat apan. Ulah gandeng tuh saha mani ngabring wasatar kitu. Parid nunjuk harita ka jalan atuh sarerea mani curinghat. Barang disidik-sidik nyawe nu keur lalimpang teh rombongan satar nu ka kara tepi ka lembur.
sabada minta piwuruk ti pakumu ngeunaan harta titinggal teh. Wargi bekelila atuh nu leumpang teh beki deket. Nya akhirna mah nepi kanu dijugjug bus ka jero nu panggeulana teh Satar ditema ku Ian jeung Inoh. Bus iming jeung Pak RT harita gek dia dek dariuk ka ngariung kawas ti heula ngan kaayaan jadi beda ayeuna mah. Ian jeung Inoh muyung bangun alum da eleh padu. Ari Satar biar marah mai bunga geus boga putusan kari ngajalankeun wungkul. Kumaha mang? Parit geus teu sabar neuteup ka Astam pamana. Beres jam. Ceuk Astam bari seuri, syukur babari geuning kumaha salajengna wa ieu teh. Parit nanya ka Satar nu diukna bari nyarande bangun tumaninah naker. Leuyu jeung putusan ti desa nu boga hak pikeun nyekel harta ditinggal almarhum Nyi Idah tayadi Iwati Jang Astam jeung Jang Parit. Ahli waris anu sah eta mah anu boga hak pikeun nyekelna. Sedengkeun Ian jeung Inoh kulantaran geus bukti kajahatanana sarta geus yakin licikna poe ieu keneh diaturanan turun di imah maksudnya turun ti ieu imah maksud teh. Barang anu meunang dibawa ngan pakaian bungkul. Parabot mah hiji ge teu meunang aya nu dibawa. Tah sakitu putusanana titik. Ceuk Satar bari papeta. Alhamdulillah geuning babari urusan teh tapi kumaha Ian dia. Geus narima kana eta putusan wa. Parit nanya deui. Tangtu ari narimana mah moal. Da kahayangna teh kabeh oge digekeuweuk ku manehna. Tapi da teu boga hak. Daek teu daek kudu daek. Kudu narima kana ieu putusan. Ceuk Satar leuwih tandes deui. Kejem teuing Satar. Ceuk Ian bari kakeron. Palebah mana kejemna? Satar teriuk-riuk. Parabot imah mah kabeh ge meunang kuring. Namani teu meunang dibawa. Anak itu anjeun tengah jenan kana tanaga batur. Ceuk Ian. Baca lalakon hirup maneh nu geus kaliwat. Boh dari maneh pribadi bapa majikan maneh. Cik inget-inget. Basa datang ka dieu mawa naon maneh ha? Hah? Bisa dahar di mana? Bisa make di mana? Sanyana mah kabeh ge tina banda Nyi Idah. Sakitu ge untung keneh. Kula masih adil. Jadi boga keneh rasa perasaan. Make ngidina mawa pakaian sagala. Da kuduna mah pakaian teh ulah dibawa euy. Ulah dibawa. Tapi nah asih laing make nyebut keneh kejem ka kula. Ian teu ngomong deui manehna asa kabeupuh. Da heueuh rumasa ari mapae sejarah baheula mah memangna oge kitu. Jadi datangna ka Cikau teh estu ngali gincing teu mawana naon pisan. Baju oge harita sarakat awak. Tapi Inoh teu narima, pok ngomong, "Satar, ulah kasida teuing ka batur teh. Hade goreng ge Kang Ian teh urut salaki Nyi Idah. Jadi kuring sorangan oge ngadenge beja lamun pamajikan naot salakina meunang bagian tina hak waris." Ceuk Idah hadang udag kana waris. Mun kawina bener-bener diitikadan kana kahadean mah teu kudu dicatur deui. Kukula ge moal burung dibere. Malah Jang Parit jeung Astam ge pasti di daun mere. Tapi ya apan ieu mah kawin ka Idah teh ngan sakadar siasat pikeun ngaheungheum barang supaya ulah kabatur. Geus ulah loba omong dilah. Sama berusia maneh jeung salaki maneh kabeh geus kaameu ku kami. Duana ge sandiwara wungkul datang ka dieu teh ngahaja rek ngahak kana eta harta diatur jeung dikadalikeun ku Haji Barkum. Ceuk kami ge kuduna mamaraneh teh dihukum gantung. Tapi nah loba keneh nawar. Dihirupan geus pirang-pirang untung maneh teh euy. Untung pisan teu pada neungeulan. Samarukna urang Cikau teu amakeun. Ceuk Satar beki jero bae harita ngabukaer Rusiah Ian jeung Inoh. Beup harita duanana teu ngomong deui.
Mang Salam jeung nu sejenna kekarotnahan amarah milu ambek ka Nyi Ino anu ngomongna ka mana bae mani keukeuh sagala hayang. Malapok Mang Salam nyarita ari teu beunang dibawa bener mah naon salahna mun peucit tadi dieu lah ulah sina balik tuman. Lah cek keke ka dinya lah ceuk Ijan. Ih sok kamarana wae ari nyarita teh. Pak RT ngagebes geuleuh atuh dai mah. Mang Salam anger harita teh keheuleun. Teu baruga ka era memang. Kandal kulit beungeut jiga nama kulit beungeut diganti ku kulit badak tah. Teu boga rasa rumasa. Geus ayeuna mah teu kudu hantem bae debat. Moal aya tungtungna laksanakeun putusan bieu. Ian oge Ino. Ceuk Parit geus teu make tata krama basa ge sangeunahna bae. Ian jeung Ino nyeri hate. Sedih ari jero-jero nama sabab budak anu bareto kungsi diasuh dipiara ayeuna geus bisa ngomong kitu ka dirina. Tapi sadar yen ieu teh salah sorangan. Daru masa niatna henteu karana Allah, henteu make dadasar kamanusiaan. Ayo kumpulkeun pakaian maraneh. Jig geura ini. Ceuk Satar. Ian teu ngomong terus Noel ka pamajikanana. Ngajak ngumpulkeun pakaian. Jung narangtung bangun lungse. Bus ka kamar rek milihan pakaian anu bisa dibawa. Brek-brek harita kana kantong. Dipilih nu aralusna. Dari dibawa kabeh mata kridu, perhiasan, duit jeung barang berharga sejenna anu hampang diasupkeun kana kantong. Wargi sabot kitu, duanana harita ting harewos. Kumaha urang Kang Ian? Sabar nyi, geus kieu kuduna meureun. Mun kersan dieu wara teh mah peran ulang teh geus tereh lekasan ieu. Ngalakon geus rek ganti. Urang mada ngandar mangalakonan. Kitu kieu na mah kumaha Kang Haji wengke. Tapi abdi mah alim kalemur bitung. Mending kasih walun we. Balik mah ka mana we sarua. Ngan wayahna urusan harta banda. Moal bisa kapimilih ku urang. Gampang bisa da akalan. Urang bebeja we ka bapa Kang. Nya bener, urang akalan deui we atuh. Brek-brek pakaian nana harita diasupkeun kana kantong. Terus dipageuhan, geus kitu silih teuteub silih palong. Si panon Ino harita rambisa. Santeuna asa disambar heulang. Jadi teu ngimpi-ngimpi acan manehna teh wargi. Poe eta bet kudu turun ti imah bari jeung meunang wiwirang. Ayo, urang balik ayeuna. Mangga Kang. Tembal Ino meh teu kadenge. Duanana harita kalubar di kamar jeung ngajanteng deket lawang pok Ian ngomong ka salarea. Kuring rek balik. Tapi batin kuring aya keneh di dieu. Terus terang. Kuring teh berat ninggalkeun ieu kabeh. Ngandalah di kumaha lalakon anu kudu dilakonan ku kuring. Meureun geus nepi kana mangsana kudu eureun. Ngan dieureunkeun ku nu lalajo. Lain dieureunkeun ku sutradara. Kuring nyeri hate asa teu diajenan, teu dihargaan. Kitu ceuk Ian kawas nu panasaran keneh aya ngabudalkeun isi hatena. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sundanya dina YouTube wargi, dina channel @Mangdina Marah. Jadi wargi sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng nya sing tiasa ngejantenkeun landung panguberahmana warginya daripada ngalamun teu puguh wargi. Kawargi sadayana boh istri pamegat nu anu sepuhna nu tebihna nu sangatna. Jadi jeung ngadangkeun bae ka sadayana oge ulah hilapnya subscribe-na sareng bunyi lonceng oge like and share na wagi di antos pisan ku Mangdina Marah. Atur nuhun kawargi sadayana. Ku kitu da wargi ulah seueur teuing yang kolong kana waktosnya. Urang ngajingkeun we ieu carios ngadu teluh karengan iliksa bagian ke-57 Kang Odin dan ieu. Mangga udi ngadangkeun wae dugikeun ka rengsena. Alah ganeng begeus sang loba omong. Jigera init ceuk Parit hayangeun ngadenge deui.
kami rek balik Parid. Tapi hayang bareng jeung si Keke moal dibikeun. Si Keke can disidang rek diteangan heula kasalahanan. Rek dibukaer rusiahna. Geus kitu rek ditibanan hukuman satimpa jeung dosana. Jig-jig geura balik ka itu. Ian ngahuleng terus ngareret ka pamajikanana. Geus kitu molong ka si Keke. Nu dipelong hideung ngomong, "Akang hayang bareng jeung Ujang. Hayang balik ka lemur. Tapi kumaha atuh? Da teu bisa hoja akang mah." "Teu nanaon. Peke cicing di dieu. Ngan sing inget kana amanat Kang Haji. Sing bisa nahan carita kudu bisa ngunci bibir. Ulang cah ngacerusiah di dieu. Bahaya keur sarereha." Keur di akang sorangan. Nu ngariung sareudi sabab Gus Sarerea oge kaharti omongan ian teh kasida bodona. Nah make kudu ngomong kitu sarua jeung ngabejaan yen si Keke sagala nyaho kana rusiahna teh. Wargi satar harita ngan ukur mesem. Manehna ngarasa cukup nyarita. Geus teu kudu nambahan deui. Atuh geus kitu mah ian jeung Inoh teh telah loba pikir deui. Terus bae leumpang muru lawang, jerut turun kaburuan, leos indit paduduaan ngajingjing kantong nu rada ampeng. Wargi anu miang teh harita pada melong. Pada ngajajabkeun ku paneuteuk. Sarerea sugema, sarerea ngarasa lugina, sabab jelema anu geus ngarugikeun ka pihak Parid ayeuna geus turun ti imah. Lahir mah geus unggul, ngancan bisa dipastikeun unggul, datang tu Boh Haji Barkum Boh Ki Asmayi meureun moal cicingeun. Les nu duaan teu katenjo kahalangan ku kakayon jeung mengkol dina pengkolan. Renghap astam narik napas jero, terus ngadayagda gana bilik asa capek tas aras urus. Sanggeus rada salse wargi, ok satar nyarita deui. Tahap munggaran perjuangan urang geus hasil ieu. Tapi ulah boga rasa yen geus anggeus ieu teh. Perjuangan masih kene panjang ieu. Jadi sing ari inget teh Haji Barkum jalma licik. Kabuktian bareto hareupeun mah bear lengsar. Jiga nu heueuh ridho masrahkeun. Tapi di satu kangen urang manehna mah ngotek-tak neangan cara nu akhirna nepikeun ka jadi kieu geuning. Taina oge teu mustahil lamun Haji Barkum bakal metahkeun di akatarekahna pikeun ngagugat ieu barang. Malah komo lamun inget kana kajadian nu geus kaliwat. Loba wadal nu geus jadi korban akibat tina kalicikan Haji Barkum. Ayeuna ge kudu waspada ieu. Kitu ceuk satar anu geus legok tapak genteng kadek. Ulah hari wangwa. Kuring geus meres katerangan ti si Keke. Ceuk Parid. Kumaha Jang? Heueuh can kapikirkeun ta si Keke ieu. Naku dikumahakeun jelema goreng teh tah. Nah, mending palidkeun ka walungan gitu atawa mending parabkeun ka maung tah. Atau urang ruang kerepe sakalian. Dari kudu dipencit mah lebar ku bedog lah bisi kakotoran geuti si Keke. Ceuk satar nyaritana kitu ngan ukur nyingsieunan supaya si Keke talu. Tapi si Keke geus robah pamadeganana. Manehna geus pasrah teu sieun najan ngadengi kitu ge kala seuri pok ngomong. Abdi mah pasrah Kang Satar. Rek disik-sik dikunyit-kunyit, dicacak diwalang-walang oge mangga. Malah bisi rek disahuapkeun oge empek. Kuring moal arar subaha, moal mungkir kana takdir, moal mungpang kana kadar. Biting-bitingan kitu loba ting pamikiran jeung kalah nambahan dosa. Ya mending paeh, jaga paeh ayeuna paeh, mending jaga. Naon sia? Geuning jadi bisa ngomong maneh. Satar olohok. Wa si Keke geus talu ka abdi mun diibaratkeun adonan teh mah geus dalit lah. Rek dijieun donat, rek dijieun roti, rek dijieun kuah oge.
kumaha urang geus leuleus kawas gulali moal susah ngaturna gampang-gampang teu kudu susah ngan ulah dimaotan we ceuk Parid harita. Na kumaha jang ieu teh satar kerung panonna oge melong ka Parid. Wa najan si keke lamokot ku loba dosa, urang salaku manusia teu boga hak nyatana ngarag-ragkeun ponis hukuman. Mana komo lamun hukuman pati kena urang pasrahkeun ka Allah nu Maha Adil. Anu moal gagal lah dina ngarag-ragkeun wawales. Urang manusia kadangkala sok teu adil. Dosa saeutik hukumna berat, dosa gede hukuman hampang. Naon sababna? Sabab dina ngahukuman jelema teh sok kasurung ku nafsu, kacampuran sifat sarakah. Sabab sok aya rasa cuceup geuningan, jeung rasa geuleuh atawa dendam itu tah. Tak kulantaran kitu geus lah urusan si keke mah ulah dipapanjangkeun, anggur mah urang pikiran. Jadi kumaha carana yang haripan musuh. Kitu cenah ceuk Parid, najan ngora keneh tetela pikiranana geus koloteun. Geus ngaleuwihan ti pamanggih kolot-kolotna nu aya di dinya. Atuh si keke ge mani asa dijait tina balai, dibelaan tina katunggaraan, jeung asa diangkat darajatna. Ieu nimbulkeun kapercayaan kana dirina. Ari satar harita unggut-unggutan, atena ngarasa reueus, dumeh pikiran Parid geus beunang diandalkeun. Syukur pisan ari kitu mah. Jadi wage satuju pisan, prak. Ayeuna mah masrahkeun ka Maha Ujang, wa percaya kana sakasanggupan Ujang dina hal ieu. Kitu jawab satar. Upami kitu carana mah abdi bade nyungkeun pangrojong we ti Mang Astam. Si keke sina cicing di dieu, lain ditahan, lain ditawan. Tapi anggap jadi dulur urang, keurip baturun hirup. Ku urang wajib dibelaan, wajib ditulungan, lamun manehna meunang ka susah. Sabab anu sanyana si keke teh keur susah. Sagarupa tindakanana dikadalikeun ku jalma saraka, sifatna Haji Barkum. Malah mah diancam rek diala nyawa. Teu diajena najan gede jasa moal meunang buruhan. Tayeuna geus balaka ka urang, oge geus masrahkeun diri ka kuring. Nya ayeuna urang aku salaku dulur ulah jadikeun maksud teh urang jadikeun baraya. Geusan silih tulungan, silih piapekeun diri. Amang mah satuju we, syukur atuh. Ari boga pikiran kitu mah, tapi kahayang hayangeun ngadenge heula ieu. Anu dibelaanana nyatana jinisna. Na nya maneh terek ngawula keke. Astam nanya ka si keke anu ngabandungan dari anaker. Bumi langit sareng saksi jadi saksi. Abdi masrahkeun badan sakujur. Mangga sija ulun kumaula kajang Parid sareng kajang Astam. Dugi ka maot ge akang teh ikhlas ari kieu carana mah. Ceuk si keke tandes naker. Atuh, syukur ari kitu mah. Astam teu loba omong deui. Alhamdulillah, beres atuh ari kitu mah. Tayeuna pek sing betah di dieu ulahnya mah. Ulah asa-asa da ieu imah teh meunang ngabangun kolot Ujang sorangan. Pek piara, pek tungguan, da geus jadi milik urang ayeuna. Ngan poma ulah rek balangah. Beurang peuting kudu waspada, bisi aya mau ngamuk gajah mata, bisi aya siku si wulu-wulu galagah kancana. Sabab kejadian bieu teh geus tangtu bakal jadi sabab jang. Kana ayana hujah di pihak musuh. Da teu mustahil lamun si Anjeung si Inoh bakal bebeja ka kolot-kolotna. Ceuk satar mepelingan bisi Parid jeung Astam balangah. Nuhun wa. Leres pisan eta piuruk teh ceuk Parid. Leres Kang abdi ge sami tah nampi kana piuruk salira. Tembal Astam harita. Pek sia keke. Maneh kudu bener-benernya kade ieu. Ngaulah kadunungan. Awas ulah lunca-linci luncat mulang. Ulah rek khianat kadunungan.
Lamun maneh kumaha hianat leungeun aing anu bakal maragatkeun nyawa sia. Cik Satar kawas nu can percaya pisan ka si Keke teh. Aya keneh rasa melang bisi mihak keneh ka Haji Barkum. Duh juragan, kedah kumaha abdi jatuh. Kumaha nyanggemkeunana supados salira percantan kana janji abdi. Nya mangga atuh beulah dada abdi. Korehan tadina hate abdi bisi aya keneh geuneuk maleukmeuk, bisi aya keneh niat jahat. Hiri dengki atuh jail kaniaya. Mangga abdi mah ridho sukalilah. Ceuk si Keke bari nembongkeun dadana. Sing percaya tapi perlu bukti. Abdi sanggem ngabuktikeun. Ceuk si Keke deui harita. Wargi atuh geus kitu mah harita purung bae ngawadul ngaler ngidul. Tapi akhirna mah jog deui kana pasoalan pokok. Padi jeung Astam terus tatanya ngeunaan harta banda nu dicekal ku iyan teh. Pak RT jeung Satar nerangkeun sajalan terahna. Dituduh-tuduhkeun hiji-hijina. Ditataan sarupa-sarupana. Jadi supaya sugema paling. Sabab barang teh araya keneh ngan nurutkeun pagawean iyan sabaraha tempat geus dibeli ku batur segelna aya di tangan Haji Barkum. Tapi hal ieu moal matak jadi halangan pikeun Parid. Saha bae nu kumaha ngaku-ngaku tetep rek ditolak ku manehna. Nya satuluyna wargi tarojol harita pamajikan Satar. Nganturan dahareun anu memang disadiakeun. Tarojol pamajikan Iming jeung anakna sarua marawa dahareun keur nyuguhan anu tas berjuang. Atuh burak harita teh dalahar balake cerakan. Di barung ku Sukabungah Galumbira asa regreg deui ayeuna mah mangsalam jeung kanca-kancana manis segut daharna sugemaeun pisan deui. Nenjo Parid jeung Astam geus hasil ngarebut deui harta warisanana. Sabab mangsalam jeung kanca-kancana milu prihatin ku ayeuna sikep iyan anu sengit ka Parid teh. Cag urang tunda heula anu keur Sukabungah nu keur kumpul ngariung bari balake cerakan dahar. Parid jeung Astam ka Cidabagjana sabab langkah anu unggaran geus hasil kalayan lancar. Wargi urang caturkeun ayeuna di Lembur Bitung nyaritakeun kaayaan Haji Barkum jeung pamajikanana. Di mana harita teh waktosna wargi sadayana teh nya kapan rupina dipungkas dicekapunikeun ka dieu heula ieu dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa bagian anu ka-57. Dongeng Sunda ieu wargi sadayana sakumaha biasa didugikeun dina YouTube dina channel @Mang Dina Mara. Da ka wargi sadayana anu parantos ngadongkeun ieu dongeng. Pamugi we sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah nya wargi atanapi nyalayakeun manah. Pamugi katampi we kalayan kabingahan. Insyaallah atuh wargi carios Ngadu Teluh bagian nu ka-58. Enjingna waktos anu sami urang lajengkeun deui. Simkuring Mang Dina Mara ngahaturkeun nuhun ka parantosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.